Lamun urang kedah mangeran kanu ngawasa diri urang, wayahna eta diri ulah dikawasa ku bangsa deungeun. Ari bangsa deungeun teh saha? Nyaeta bangsa nu lain nu dinu aya dinu diri urang, bangsa anu dedengean, bangsa tetempoan, bangsa aangsean, eta bangsa-bangsa nu kaluar tinu diri urang sorangan. Upami urang hayang ngebersihan diri supaya eta bangsa deungeun teu aya dinu rasa jeung cinta urang kedah mulang kasarakan pangbalikan alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna nyaeta alam kasampurnaan, alam kalanggengan. Ari alam kalanggengan teh alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isuk aya dina diri, aya jisim kuring, aya jiri, aya diri, aya isim, aya kuring, supaya ya kuring na tetep hirup eta hate jajantung ulah lepas ti la ilaha illallah. Itu saja